belah mana? Sansang. Ngalanglangan pakidulan Garut. Aduh. Rada eta mah. Rek sansang, sansang sana. Nah gitu. Lain atuh da. Pohon deui suara da bieu hadas seserian eta kadenge kumi. Naon eta suara? Hey. Suanten teh beri resep. Ieu teh sonten mas. Oh, suanten emas. Perunggu jeung perak. Alah, Dihijikeun. heeh. Lagu teh tinu nyiksa kana mellow. Heeh. Slow. Tah kitu. Asa jauh paninengan jeung hujan kieu jeung minta lagu nu kieu hayang molor aya teh. Ha Bapak Asep ka mangga Bapak Asep. Sok mangga panganten, bilih aya pamunut panganten disiapkeun ti ayeuna. Bilih bade munut ieu tukang keyboard mangga dipunut kudu kawasan. Nah, ieu si Bapak deui. Siap cikana dipensaan ieu mah. Dipensaan ieu mah. Kasih kaleng. Ya, Cikana ieu rek mawa pamacan ayeuna mah. Kayak orang panggil Bu Macana. Ngalangan pakidulan Garut. Ombak basisir ketir dina waktu eta sayang belang katerang aja los aja jontor sancang. Cek bijak baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna. Bade diislamkeun anjeunna dina putrana Prabu Kian Santang hilang di leuweung eta
Pun Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade diislamkeun anjeunna alim diuna putrana kabuktian santa ilang leuweung petang ilang leuweung enak sancang nu sameong bade diislamkeun anjeunna alim diuna putrana kabuktian santa ilang di leuweung etan ilang di leuweung etan sancang nu sameong bade diislamkeun anjeunna alim diuna putrana Prabu Kian Santa ilang di leuweung eta ilang di leuweung eta sancang Nini make cut brai ka jalan dicarekan ku si Adi ngalawan pais tutut pais keong mobil putut gagaleong aki-aki make cut brai ka jalan dicarekan ku si Nini ngalawan pais tutut pais keong panci butut gagaleong sia mangayu gebowet tadi goyang ke salib gitu tah gitu tah naon cenah cucuar Hah? wah tah keun disawer makeun bae da loba mama duit mah aduh Aduh, meni rasa Pak Inung teh. nya atuh kahayang teh goyang-goyang salit gitu tahnya barang terana goyang teh tah Sik, sok Hah? Goyang? goyang 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 Angges kieu kumaha mah atuh. cek mah naon biasa tuh man ngaduk atuh cek aing manggung kieu Lah sok omongan Inung teh nya. Biasana Nya ngaduk. bae we urang teh nya. kumaha